Aduh, geus ieu geus mulai rada geningan. Mendingan syukur aja mending. Kamari murang kali ka dieu. Ka dieu sararea. Sararea. Lobaan sore lain. Ngawartosan kabeh ge kagok di ditu abi oge di ieu ke naon teh. Injuna si kakek ieu naon teh salametan. Sama mobil. Alhamdulillah kita udah ditarempo apa? Ditarempo pasti. Ieu teh loba nu kangen cenah pangvideokeun Abah keur gering cenah kitu. Loba nu kangen cenah ka Abah. Nges kondisina nges sehat apa encana cenah tah. Tah kieu kondisina si Abah teh. Sehat acan gitu Abah teh ngan masih keneh lieur gitu. Masih keneh lieur nya. Aduh cenah biasana Abah sok serenteng ditinggali kamari teh dina video teh kot langsung ieu cenah teu bisa nyarenteng dari gering mah. Kalau itu tuh mediekeun. Hah? Mediekeun ada keluar. Oh. Ngan obat heula dahar can? Dahar can? Ada harma atos kan. Anu obat heula mending obat heula. Buru. Oke, bisa tuh. Bisa. Oh, bisi. Awas atuh ah. Aki-aki. Oh. Awas leueur. Lieur leueur tuh. Can bisa barang bere bah euy. Can gajian euy bah. Can bisa barang bere can gajian euy. Geunok lieur rempok euy. Cetek ka Abah orang nyimpang heula. Tong kena alhamdulillah ditempo oge. Singgal damang we bah. Tah pemirsa kieu tah kondisi Abah. Loba nu nanyakeun cenah aduh deh kau aki-aki teh. Kemarin sa mobil. Oh ka dieu sa mobil lain po. Oh kamari ge da ngabejaan kabeh teh ngaWA. Jeung pamajikanana ka dieu. Pan kali itu heula. Oh kamari teh rek ka dieu teh penting teh ieu nya. Iya pan salamatan. Salamatan. Oh salamatan budak si Ujang, anjeun icuna kakek. Darah tingginya. Oh. Nges ka ditu teh encannya ka dipariksa encan. Ka ditu teh ka Sukaraja. Can seksi apa bereskeun heula ieu we cenah. Darah tinggi nah. Ieu Menyobar darah tinggi. ieu aya ieu apel, meuli apel, kelah di Lebak meuli apel, meuli anggur. Mun aya duitna mun nyisa. Eta mah heeh. Mun nyisa kayak orang pamelikeun apel lah. Apa berarti mun nama darah? Delima, daba, Apa mah darah tinggi lain. Apa geus ieu anemia. Anemia mah nyata eta. Oh, jadi kurang. Anemia mah. 200/100. Anemia. Ayeuna turun. Nah gitu pemirsa. Nah ngomong nyeun kendo anak itu ka sadayana gitu, Bah. Doa anak sadayana abah sing engal damang pun mah Biasa ngahibur deui nya, Bang. Biasa ngahibur deui. Biasa ngahibur deui abah ayeuna masih kana kieu nya deh. Kata-kata Bah hari ini, Bah. Bah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Bah. Obat Kata-kata hari ini cenah, Bah. kata-kata hari ini Hayang cager gitu, Bah. hayang damang pokona mang bihari-bihari deui abah tidak jag-jag deui. Oh, benar, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayeuna baraya bade meser anggur sareng naon teh? Bun teh. Oh, buah pir. Keur si Abah cenah kudu lamun anemia mah keuna anemia mah gadah meser anggur sareng pir cenah anu ngagaduhan panyawan anemia mah. Nah, meser anggur kanggo si Abah. Iya, tah cenah anu boga penyakit anemia mah dipangulikeun tah ku abi tah. Buah pir jeung anggur ke bikin kayaknya ku kakek kasih Abah. Oh, kayak orang konten ti ditu ka imah si Abah orang ieu. Urang eta urang ka ditu ka imah si Abah kayak di ditu, heeh. Kudu dilongokan atuh boga babaturan teh, CS teh. Oh, tah bawa eta ka eta kan anemia cenah alus nambah darah. Eta angurnya Anggur sareng eta naon teh? Markis naon teh? Pir. anu dibikeun kanu gering keur urang ya tuh. Anu gelo sugan. Urang. Memburung sugana. Heeh. Oh, benar. Ayo tuh, Bro, gaskeun ayeuna.
Heeh, ayo. Oh, jalan ditu nya. Tah sok pamirsa kitu. Tah pamirsa, si abah teh cenah kedah mamanu kieu anggur sareng ieu buah naon teh? Buah pir. Oh, buah pir. Cenah saurna. Jeung anggur. Teh anggur sareng buah pir. Heeh, ame naon cenah ke? Ame eta jadi nurunkeun darah naon teh kitu teh? Naikeun darah. Naikeun darah. Pantos teh. Ngobaran anemia. Oh, Ngobaran anemia anu gaduh penyawat anemia. penyawat anemia. Dia anggur sareng buah petir itu. Buah pir. Oh, sok ikuti. Ok ikuti gitunya. Ikuti pamirsa tak kakek gaul. Are ka imah. Are ka imah si abah ayeuna bari ngalongok bari mikeun ieu. Ayo, sok di mana senalna? Senal di mana senalna? Oh, sok atuh ka ditu burukeun. Oh, pamirsa dugi ka imah si abah rek ngalongok si abah ayeuna teh ta itu mah tangoladong si abah cenah kudu kedung kieu nurunkeun darah teh. Anggur sareng buah pekir duka raya duka teu aya si abah di kamar beungeuna teh. Assalamualaikum. Yeay, Bah. Ada menin. Alhamdulillah teh. Oh, syukur atuh. Oh, cing jagjag lah nya. Maka tutulian. Tak kieu abah ieu teh nya. Urang teh tah mawa ieu abah, mawa anggur. Anggur. Jeung buah pekir ieu teh kanggo landong cenah, kanggo nurunkeun darah kieu cenah tadi tanah teh. Tahu abdi dilaksanakeun abah tah ieu teh. Ieu ti sati kakek. lain nurunkeun darah naikeun darah. Anemia gaduh penyawat anemia. Gaduh penyawat anemia teh kanggo naikeun darah caritana cenah kitu abah. Ya, ieu teh kitu. Lain ngobrol-ngobrol ai si Haji pernah ka dieu teu? Can pernah saji teh. Can ngalongok. Can ngalongok. Ge abahnya si Haji mah. Anu kun butuh tanggana hungku tapi serangan simpati ka abah. Heeh bener kakek kitu teh mah. Ya. Mata ka abah percuma gawe di si Haji oge. Heeh. Teu ngalongok acan waktu gerima abah teu dilongok nih. Ya. Teu teu ngalongok can ka dieu. Urang mah heuh nya kurang kumahanya bawa ka rumah sakitna. Mereka ngopi ubareunana mah si Haji da geus nyahuan si Haji oge mungkin. Mata abah lah geus tong gawe di si Haji kurang mah dina cageurna ieu mah kitu. Mun abah geus jag-jag tong hayang gawe jeung si Haji. Heeh nyata. Semua aya nama ari geus kieu mah kakek. Geus kacontohan ning ayeuna urang gering eueuh pisan ka dieu manehna. Itu matakan oge abahnya, matakan oge. Si Haji mah alus memang dina mulutna mah hareupeun mah alus. Heeh bener kitu teh mah. Gawe tidak ieu bener kitu teh mah. Tapi urang abahnya bari gaji murah oge urang mah simpati ya bener kakek orang bener si Bareto da jeung maneh teh nya tak kitu we abah mudah-mudahan tahun jeung maneh teh ayeuna karasa ku urang maneh urang gering maneh dilongokan segala mau bubareun segala hatur nuhun pisan kakek abah bari kieu-kieu oge nya bari gaji murah oge urang ngan 35 waktu aya kageringan urang simpati Tah kitu si abah eta teh pieuna teh Pak si atah si kondisi abah teh kieu tah kitu ke tah geus rada mendingan ka pamirsa teh ngobrolna. Tah pamirsa tah alhamdulillah si abah teh geuning rada mending nya bahnya. Ya alhamdulillah eta karasa teh tah ieu tah sirah banjir dunteun nya. Ieu masih kada karasa bae paling ieu mah. Pari eta mah karasa kana nya banyak. Masih kada karasa tah ieu teh. Oh kan bala. Tah kieu bah eta teh da buah pir nya, tah buah pir teh ieu poyat angke buah pirna di ieu na teh di itu tuan nih ala China. Di ala China. Ala China diperes tari eta mah buah eta nama daharan we. Daharan cenah naon ieu mah. Kan ieu mah di ieu dibebak, tuluy diperes China diinum. Ieu mah. Alus buah pir mah kenaikeun darah mah. Heeh, pokona mah hatur nuhun atuh hakenya ku urang katarima ieu piubareunana mangsa ieu nana ieu teh kakara sing engal sehat we kitu. Mudah-mudahan we nya abah cenah engal sehat. Abah ka pamirsanya mohon si abah mohon dorong doana ti sadayana. Si abah mising jagjag deui. Meh tiasa ngonten deui. Tiasa ngonten deui, tiasa ngahibur pamirsa pokona namanya. Tiasa ngahibur abah kitu dan ditanyakeun abah keur live oge kitu. Si abah kana gering si abah mah gede kitu. Nya kitu sok abah nyungkeun pidoana ka itu sok ka pamirsa.
Nuhun. Enggak siapa mata tadi oge tos ya nuhun sok. Gitu. Tas kadek si kakek teh peduli nya ka si abah teh. Soalna nu upami aya nu komen-komen cenah si kakek mah ngalatanaga hungkul henteu tah tingali nya. Aya nama kenyataan ya tanya mah si haji anu kitu mah pokona mah. Cenah komen cenah si kakek mah ngaseukur ngonten hungkul cenah jeung si abah teh hari kana juwaragana teh tanggung jawab cenah kitu tah. Urang teh aya di tangan si abah ieu ayeuna teh. Gitu. Gitu nya. Oh pamirsa sakitu we pokona mah. Sok atuh. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.